dunia geus paciweung bencana datang ngeureyeung nu maksiat beuki maceuh nu ibadah beuki eueuh. Mentak urang sisa hirup urang kuari dibere sehat ku Gusti Allah, urang tempokeun geura mata batin urang ka kebahagiaan akhirat. Lamun nempokeun kebahagiaan dunia doang sakedeung boga mobil ditumpakan isuk pageto paeh mobil ditinggalkeun, boga imah nu mewah ku urang dicicingan, panas jeung hujan teu kapanasan teu kahujanan sabaraha tahu isuk pageto ditinggalkeun, boga perusahaan urang boga kauntungan sabaraha miliar atau triliun isuk pageto ditinggalkeun, sawah ditinggalkeun, pamajikan nu bae nol hiji dua tilu opat ditinggalkeun. Engke ketika urang menghadap Allah sorangan anu bakal ditanya tentang kendaraan, imah, sawah, perusahaan, keluarga, siap henteu urang. Mentak tempokeun batin urang ka ditu ka alam akhirat. Bakal kumaha aing ketika ditanya tentang kendaraan, nanti mana, ka mana digunakeunana. Hayu sia kitu keneh imah, kitu keneh sawah, perusahaan. Sakedeuk dalam dunia ulah kokomoan, kena-kena kerja di DPR, jadi bupati, jadi gubernur, jadi pejabat. Itu keneh jadi pengusaha, orang kokomoan, hotel mana bae dibeli, bikang mana bae, awe mana bae, kumanehana ditumpakan. Hehehe, sakedeung deui sia bakar ngalengkah. Cara nu kamari Haji Ahmad teh magrib ngobrol kene, Isya masih berjamaah kene, magrib berjamaah kene. Jam 7 maot. Da kumaha? Mending lamun urang geus boga bebekalan. Ditanya salat rapi, puasa rapi, zakat rapi, puasa rapi dan lain sebagainya, ketika ditanya kan mantep. Tapi lamun loba sangkutan-sangkutan urang, duh ditanya ku Gusti Allah. Nah, iyalah alladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Jelema nu iman, urang alhamdulillah iman, wa 'azzaruhu ngamulyakeun urang ka Kangjeng Nabi, alhamdulillah sakieu mah urang. Ciri ngamulyakeunana weh muludan mawa aqua hiji dibawa deui ku urang sedang sakitu ge. Weh rajaban kitu keneh diayu-ayu ge batur mareng geus. Marawa cai marawa naon urang mah cat mawa aqua hiji diteuneun di hareupeun urang, dibuka didoaan balik dibawa deui ku urang. Pohara eta jelema pas gitu. Tapi sakitu ge deureus ku hadir lagi geus alhamdulillahirabbil alamin. Aya tanda lah. Nah, iman ngamulyakeun nulungan di antara nulunganana ieu urang keur ngaji kan nulungan Kangjeng Nabi ngaranna. Ieu urang nulungan Kangjeng Nabi ngaranna, ieu urang ngaji teh keur nulungan ngaluhurkeun agama Allah melalui ngaji. Di Suriah mah ngaluhurkeun agama Allah melalui perang nyawa taruhana. Di Baghdad kamari nulungan agama Allah perang nyawa taruhana. Di Indonesia mah urang kuari nulungan agama Allah melalui pengajian doa. Lamun aya nu muludan, aya kiai, urang datang, eta teh urang keur nulungan agama Allah. Namun urang teh datang, urang teh keur nyepelekeun agama Allah. Lain kitu cenah kiai. Kunaon tuh? Nu mantak teh datang kiaina Kiai Golkar. Oh, lain deui itu masalahna teh. Lain deui teh, bener sia atuh teh mah bener sia. Sebab nyanana ge cenah kiai lain deuk ngaluhurkeun agama, ngaluhurkeun kantong. Oh, ai kitu onam. Contohan ku sia cara kiai saha? Eta kemana meureun teh mah? Tah nu di luar teh nyahoeun. Itu pada teh urusan ada pribadi. Oh lain kiai kos kitu onam tah. Aya alasan-alasan tertentu he gae. Nah, jadi lain teh cinta ka Kangjeng, tapi kulana lah nyaholah. Oh, lain deui teh urusanana. Ja umat mah ketika diajak ikhlas, bener-bener ngagungkeun agama Allah, jawara ge siap bae. Malah jawara nu ti heula. Lamun aya diajak perang, has, kiai mah pandari bae. Kula ti heula. Kula mah poe ge masalah geus, cak jawara. Kiai mah ulah ka mana kiai mah kula bae geus paeh ge masalah geus kula mah. Tanggung kula mah paeh ge. Emang saya berani amat buat aja utang kula geus lah. Aduh, sudah teh murni teh jawara.
Masya Allah dan mantak ngagungkeun agama Allah mah kudu pamurni-murni wauhkeun heula ka Allah wauhkeun heula ka Kangjeng Nabi amun geus murni ngeunaheun geus ulah waka mikiran batur ngagungkeun agama Allah urang bae ti heula he geulanan cara akidah urang nyahokeun ka Allah zatna nganyahokeun ka Allah teh asmana nganyahokeun Allah sifatna nyahokeun heula ka Allah carana ayo urang ngaji tauhid heula ti mimiti urang ngaji tijan ngaji sanusi ngaji umul barohim kabelah dituna urang boga guru engke khusus anu nganyahokeun rasa urang teh kapan ieu teh can boga rasa kakara carita doang tauhid urang mah caritana tauhid omong Allah aya naon dalilna aya dadah lemlanana bener nu ngarizkian salah ngarizkian urang Allah gimana ayatna ayatna teh dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha ih pinter oge sia hebat sia bener oge gas bagus balik ka imah sageron dagang pai pancenah naon nu kumalandang di alam dunia Allah nu ngarizkian pan sia dagang we itu kudu syariat teu bersyariat mah teu bisa tah ketika nyana maca ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha kemudian nyana dagang eta teh tauhidna masih gicel keneh salah henteu ngan nyana bersyariat satungtung bersyariat eta teh bisa dibeli kiai mun bersyariat keneh bisa dibeli muana bae geus kiai muana bae moal sanajan udang-udangna gede bersyariat keneh bisa dibeli moal kuat kajian kumaha ge saudara sekalian jangan sembarangan pemerintah kita itu enggak beres nakal dengan demikian hati-hati kita cari kelurusan kejujuran hebat amat di ceramahna Waalaikumsalam Pak Kiai yang kemarin ceramah ya saya tertarik Bapak siapa saya utusan Pak Bupati ya mana Pak ini ada bingkisan dari Pak Bupati. Berapa tuh? Ada 20 juta. Nah, makasih dah. Salamin sama Bupati ya. Iya. Ceramah dehnya saudara-saudara sekalian. Kita harus hati-hati. Negara kita kan negara demokrasi. Dengan demikian, ini negara bukan negara Islam. Maka kita unjuk terima kasih kepada pemerintah yang telah melaksanakan aturan-aturan di negara. Kita doakan sajalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sudah, Assalamualaikum, Isa, abi ususan ti Bupati, bade naon, iya bingkisan, sabaraha, 30 juta. Turun, salam. Dulur ulah teh nya, milih teh maningan ka Bupati nu aya bae. Endek bener deg henteu maning pilih bae dah. Ulah hese-hese lah. Ya kiai bersyariat mah kos kitu takol habak. Tuh sia mah judulna deuleu ka kenca bae, ulah wakal lah. Biasa bae sih. Jadi oyag-oyagan syariat mah kajentingnya na pinter ngajina ceda jamul jawame nih ngus jago jasa ulah kakarak jamul jawame 2 kalegleg kunyana syariat mah kitu bae sebab lawan encan aya Allahan di jero hatena bersyariat cara tadi ayat baca wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha tapi nyana dagang tapi nyana tani tapi nyana di pemerintah tapi nyana di pamarentahna lain nek digawe tapi hayang duitna eta nu kos kitu ngaranna bersyariat tapi ketika jelema geus berhakikat lain deui moal bisa dioyag-oyag kejeun kumaha izin ka Allah sieun ka Allah dibunuh sekalipun loba nu diseret Imam Syafi'i di penjara Imam Maliki di penjara Imam Hambali di penjara mempertahankan hukum izin ke Allah Imam Bukhari diseret izin ke Allah keun bae paling paeh di dunia mah tapi aing di akhirat dipuji ku Gusti Allah dibere sorga tapi kiai syariat mah hayang senang di dunia di akhirat tadi perhitungkeun mentak lamun eueuh kiai hakikat di dunia umumna khususna di Indonesia silakan mentak masih kene aya ahli hakikat alhamdulillahirabbil alamin tinggal nanya nu mana sih kiai eta mah rahasia teu bisa sanajan sia di bejaan engkena puyang ahmadnya sebab naon atuh ahli hakikat besarua babarengan jeung urang waya dahar-dahar waya nginum-nginum malah mah getolan sia kadaleuna ibadahna nya mah tunggu datang ke hakikat pan indah jas tuh
eta kan melalui toriko melalui cobaan-cobaan nukus kuku ku guru urang sok didongengkeun teh jelema bertoriko dek naikeun kan naikeun rasa lain wirid toriko wirid mah babari la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 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 barang bunta cauna gede illallah illallah lamun cauna leutik illallah illallah aja tarekat geus kitu heran deui lain tarekat memindahkeun rasa tina teu sieun jadi sieun tina resep jadi resep tina teu kadeuleu Allah jadi kadeuleu nah guru tarekat ya abang naikeunana make cobaan murid ada sia geus diberet tarekat guari ditaikeun pan lain wiridnya nama cara naikeunna ya ge ha saurang-saurangna neangan kotok sanggeus neangan kotok bawa ka dieu sanggeus dibawa ka dieu terus waing diinstruksikeun hiji-hijina kudu dipencet ulah kadeuleu ku jelema nya lamun kadeuleu aya nu deuleu berarti batal pencet ulah aya anu neuleu saurang-urang aja silakan dah angkat kabeh maruli kotok bebeja ieu sedang pencet pencet kabeh aya nu mencit di kolong luak liut nya sasat lulus asana aing aya nu mencit di kebun kirai lulus asana aing aya nu mencit di kolong jembatan lulus asana aing aya nu di kamar sorangan bae lulus kabeh macem-macem aya nu ti peuting bae ti peuting pencit neuleu aja nggukungan kabeh di bawah ieu kiai ieu di mana mencitna abdi di kolong bale aya nu lageun teu aya tenan sia abdi di kebun kirai aya nu deuleu teu aya sia abdi di kolong jembatan teu aya nu nulis sama sakali sia abdi mah ti peuting mama nu deuleu abdi ge teu deuleu dia peuting geus dipencit sapencit-pencitna pajar hebatnya sabareng tinggal nu saurang mau kotok hirup pan siapa tadi pencit carekan ku mah henteu kunaon hese mencitna kunaon tuh hese cak mama ulah air udah leja hese bang hese di kamar Allah neuleu di kolong jembatan Allah neuleu ti peuting Allah neuleu lah kula mama hirup bae tah cak mama tina 10 murid anu lulus hiji sia anu tadi pencit tuh boga rasa jana asa dideuleukeun bae ku Allah tah mindahkeun rasa nu hese urang salat pada ungkugan bae make bage akur bae Allahu akbar akur bismillahirrahmanirrahim akur tapi perasaan kan beda nu ieu nginget-nginget karung bae nu ieu hayang ganti mobil anu ieu mah hayang bobogohan nu ieu hayang nyandung masyaallah macam-macam tuh perasaan tah eta mindahkeun perasaan inna takwari ka Allah bae hiji anu la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama henteu samar ka Gusti Allah mah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi di bumi di langit apa aya nu teu kadeuleu ku Gusti Allah malaya apa aya nu teu kanyahoan ku Gusti Allah malaya apa aya nu teu kadenge ku Gusti Allah malaya bong pokona mah eueuh da kadeuleu nu teu kanyahoan eueuh nu teu kadenge gerak urang ka Allah deuleu urang deuleu Allah cep ulah pajar nang urang tapi nang Allah atuh kanyahoan ku Allah denge ulah pajar nang urang nang Allah atuh kanyahoan ku Allah atuh kadenge Allah nyaut naon nu kadeuleu Allah nyaut naon nu urang lengkah Allah nyaut ja eta teh lengkah urang lengkah Allah tah deuk mindahkeun ka dinya hese jasa kumaha cenah carana kiai babari je iceunan resep dunia mulai merengket resep ka dunia piceun dua resep ka makhluk piceuna sugan patula patali jeung pejabat jeung nu gagah jeung nu sugih piceun hiji bae Allah kitilu nafsu cenah nomor kaopat setan piceun tah lamun geus bisa bicara nu opat urang sorangan infirad ka Gusti Allah beurang jeung peuting bakal akur sehat jeung gering bakal akur urang teh kajen di lomba jelema jeung sorangan bakal akur hiji bae Allah tah mun geus aya kiai nu kos kitu mal robah moal nu tati sujara ya dibere bae
Saudara saya dibere deh dulur lah. Moal pelaya kata bae. Urusan dibere ngan teu dah. Urusan urusan tebak gerak Allah. Ngan terus ka Allah. Cek bupati pan dibere pan terus bae. Ya tuh bukan salah sanu mere atuh sia-sia mere. Bere deui aing Gusti atuh. Aing mah tetep kieu jalurna Al-Qur'anul Karim. Gubernur kajian gubernur, bupati, wilayah gubernur, presiden sekali. Ini mah jalur Al-Qur'an, moal kebal hirup kalengkah ke alam barzah, tanggung jawab di hadapan Allah. Tah, lamun urang geus boga pemimpin nu kos kitu, nyana ngajak perang daek we. Daek. Ya mah, "Hoi dulur perang." Saru teh heula sia. Ai di dinya keula. Kos kiai borangan. Kos kiai borangan lewat ka kuburan. Jadi dia. Ayo mama di tengah. Emang kunang gitu, ulah lebah omong. Ya, awas ya di kuburan ulah lompatnya. Emang kunang mama aing keur nguji sia padahal menyana sieun. Ka murid mah bisa aing nguji sia. Coba datang ke mana sia, dicekelan bae ku mama. Tuh sia. Barang datang ke kuburan, lompat kabeh. Mama ge lompat, tolong. Orek lain nguji nyana nu borangan. Tak urang embung boga mama kos kitu embung. Naulah doakan yang Nabi Musa anu disusul ku rahmat Gusti Allah wa rahmati wasiat kulli syai. Ternyata horenganan lain sazaman Kangjeng Nabi Musa nuluy ka zaman Kangjeng Nabi Isa, nuluy ka zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numandak terus urang tuturkeun falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun wallahu a'lam.